Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah alaina abwaba ilmika wansur alaina khuzana ma'rifatika. Alhamdulillah, sejak syukur karena nikmat anu tos di paparinan ku anjeunna pakuat pakait sareng keimanan urang anu tos dijaga ku anjeunna, urang sami-sami bersyukur ka Allah. Ayeuna urang lajengkeun kana bab kalima akidah uluhiyah pasal kahiji sifat wajib di Allah. Sifat wajib di Allah loba teu bisa diringkes, teu kabilang moal aya anu uninga angin Allah Subhanahu wa taala. Ngan anu jadi akidah tegesna anu wajib ditekadkeun sebagai lajer iman tur aya dalil-dalilna eta disimpulkeun ku ahli usuluddin dina fan tauhid. Dina jumlah akidah anu wajib ditekadkeun para ulama ahli tauhid ti golongan Asy'ariyah jeung Maturidiyah beda pendapat dina cara ngitungna. Sanes beda dina akidahna, tapi beda nyebut sareng jumlahna. Kabagi tilu kaul. Kaul hak sifat Allah nu jadi akidah artina anu kudu ditekadkeun tur aya dalilna aya 12. Nyaeta salabiyah 5, ma'ani 7. Kaul muhaqqiqin nyaeta Imam Asy'ari sareng murid-muridna sifat Allah eta ayat 13, nafsiyah hiji, salabiyah 5, ma'ani 7. Sedangkan pendapat Abu Mansur al-Maturidi, Maturidiyah, sifat di Allah jumlahna ayat 20. Nafsiyah hiji, salabiyah 5, ma'ani 7, ma'nawiyah 7. Naon bentena engke dina palebah ngadefinisikeun masing-masing sifat Allah. Urang bakal perang kunaon bet beda-beda ngitung jeung ngabilangna ari nekadkeunana mah sami. Dina buku ieu anu dibahas pendapat anu katilu nyaeta pendapat Imam Maturidi supaya pendapat kaul kahiji jeung kaul kadua kakurung sadayana. Jadi geus teu zaman lamun urang apal kana ieu terus ngaributkeun. Nah, pembagian kayak geuning aya sakieu, aya sekian, aya nu ngabagi akidah teh jadi tilu, tiluna ge beda-beda, aya nu rububiyah, mulkiyah, uluhiyah, aya anu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ayo jadi ribut, padahal mah jelas ditegaskeun. Sifat di Allah mah teu kabilang, ngan Allah anu uninga. Lamun ahli usuluddin ku masing-masing pendapatna nyimpulkeun sifat-sifat di Allah anu wajib ditekadkeun eta teh anu kapanggih dalilna boh ku dalil akal maupun ku dalil nakli. Tangtos ulama ahli tauhidna uih deui anu dimaksud di dieu sanes ulama ahli tauhid Syiah, sanes ulama tauhid Mu'tazilah, sanes ulama tauhid Jabariyah, sanes ulama tauhid Wahabiyah jeung sajabina, tapi buku ieu mah nyandak pembahasanna teh Asy'ariyah sareng Maturidiyah. Terus sifat wujud eta napi disebut sifat nafsiyah. Takrif sifat nafsiyah hiyal halul wajibatu lidzati madamatiz zatu ghairu mu'allalatin bi'illatin. Ari nu dimaksud sifat nafsiyah teh hal, tingkah, atawa sifat anu tumetep dina maujud salagi eta zat maujud aya bari teu dielatan ku elat.
teu aya pedah atawa dume. Ta definisi sifat nafsiyah ieu ngabentenkeun jeung salabiyah anu jadi sifat ku eueuhna. Seperti kidam hartosna eueuh mimitina, bako hartina eueuh tungtung. Ari wujud mah aya, lain eueuh. Itu bedana. Terus beda jeung ma'ani, da eta mah sifat nu bangsa aya anu tumetep dina zat. Seperti kudrot eta aya tur tumetep di zat Allah. Ari kecap aya mah napol salagi eta zatna aya teu bisa diganti ku sifat atawa kecap sejen kajaba zatna leungit. Beda jeung ma'ani. Ari ma'ani mah saperti bodas dina kapur bisa diganti ku hideung bari kapurna aya keneh. Tadi dia nu kudu hati-hati pisan. Ulah disaruakeun Allah jeung makhluk tapi kanggo nepina pengertian seseorang, para ulama usuluddin kadang-kadang ngangkat fenomena ti makhluk di ka Allah. Terus teu aya pedahna atawa dume, beda jeung sifat maknawiyah. Saperti Zaid bukti jadi jalma pinter pedah dina dirina aya sifat pinter. Ari maknawiyah di Allah mah malzum hartina kulantaran Allah gaduh sifat kudrah, maka lazim bukti Allah nu kawasa. Ari maknawiyah di Allah mah malzum. Ta ieu nu nyebabkeun Asy'ariyah, Imam Asy'ari henteu ngalebetkeun sifat maknawiyah, sebab sifat maknawiyah mah tos lazim. Lamun Allah gaduh kudrah, atuh bukti Allah teh kawasa. Teu kudu disebutkeun eta mah cek Imam Asy'ari mah. Tapi saur Imam Maturidi nya kudu disebutkeun. Margi loba anu kabayang boga kudrah tapi teu bukti kawasana. Tapi salerosna nekadkeunana mah sami-sami Allah kawasa, bukti Allah kawasa. Teraskeun. Ari barang wujud anu maujud, barang nu aya kabagi 3 bagian. Aya nu disebut wujud idofi, ayana disarandekeun kana barang sejen, contoh ayana ngaran bapa, pedah disarandekeun kana kecap anak. Kadua, wujud aridi, ayana hiji perkara tina eueuh jadi anyar. Contoh ayana alam, tadina eueuh jadi ayana anyar. Katilu wujud zati, atanapi wujud hakiki, nyaeta ayana hiji perkara teu nyarande kanu sejen jeung teu kapiheulaan ku eueuh sarta moal katungtungan ku eueuh. Nyaeta ayana Allah. Ayana teu nyarande kana wujudna alam. Teu kapiheulaan ku eueuh jeung moal katungtungan ku eueuh. Nah, jadi ayana Allah mah hakiki, lain idofi nyarande kanu sejen. Lain oge aridi, ayana di awalan ku eueuh engke ditungtungan ku eueuh. Barang nu wujud kaidrok ku 2 rupa. Kahiji aya nu kaidrok ku hisi, nyaeta barang nu wujud anu kapanggih ku panca indra. Aya nu kaidrok atawa kapanggih ku panon saperti caa. Aya nu kaidrok ku ceuli saperti sora. Aya kaidrok ku irung saperti seungit. Aya nu kaidrok ku letah seperti rasa. Aya nu kaidrok ku rampa saperti bentol dina tonggo. Anu kadua, aya nu kaidrok atawa kapanggih ku akal saperti bunga, susah, pinter, bodoh. Ngan nu kaidrok ku akal kabagi 2. Aya nu mumat salah atawa hawadis seperti sifat makhluk tadi. Sifat bunga, susah, pinter, bodoh di makhluk mah disebutna mumat salah, artina sarupa jeung nu lain. Bungah abdi sarua jeung bungahna paejen jeung bungahna wawan gitu, sebabna anu benten-benten. Tapi nu disebut bungah mah nya sarua. Jadi mumat salah ari bungah di abdi mah. Oge hawadis teu tiap poe abdi bunga. Aya kalana leungit eta ka bunga. Tiba-tiba di suatu waktu muncul ka bunga. Jadi ka bunga teh di awalan teu aya ke di aya. Ta anu kadua aya nu kapanggih ku akal anu mukhalafah nyaeta wujud Allah sifatna. Sehingga ayana Allah
teu kaidrok ku hisi ku panca indera, tapi kaidrok ku akal. Ngan lain wujud akli anu muat salah atau hawadis seperti ayana ruhani atau sifat-sifat ruhaniyah tadi. Dalil ayana Allah nyaeta ayana pirang-pirang makhluk. Tak ieu teh catatan ieu aya dina buku anu sami di serat ku wa ajengan nyaeta kaudeh ijan akal anu butuh kana dalil. Lain ayana Allah butuh kana dalil. Makhluk dalil ayana Allah ke akal. Lain taklif ke Allah. Hartosna kieu. Ari nu disebat dalil eta ciri alamat. Ari ciri seperti kumis di lalaki, aya kumis aya lalaki, eueuh kumis teu matak leungit lalaki. Saur Syekh Jalal Al-Mahar, kieu la yalzamu min nafyil alamati nafyul muallam. Teu pasti tina eueuhna ciri matak leungit nu dicirian. Maka samang-samangsa dipanggihan anu nyirian pasti kapanggih anu dicirian. Henteu samang-samangsa kapanggih anu dicirian kapanggih cirina. Jadi mungkin ciri teu aya tapi anu dicirian mah tetap aya. Kusabab alam dipake dalil karena ayana Allah, maka kapanggih alamna pasti kapanggih Allahna. Tapi alam leungit teu matak leungit Allahna. Sehingga lamun aya timbul pertanyaan, lamun alam eueuh naon cirina Allah? Maka jawabanana lamun eueuh alam saha nu perlu kana ciri? Lamun anjeun hungkul nu aya, anjeun nu perlu dalil karena anjeun teh alam. Kumaha jalan pikiran tina ayana makhluk kana ayana Allah. Pami ngentepkeunana mah eta aya 4 entep. Entepan kahiji ngabuktikeun yen alam teh anyar. Entepan anu kadua aya deui ngabangun dalil-dalil akli anu nepi kana akhirna nyimpulkeun tadina pasti eueuh eta alam. Entepan nu katilu nyimpulkeun ayana pasti diayakeun. Nembe we aya entepan kaopat alam aya anu ngayakeun. Ari anu biasa kenal ka Allah melalui dalil nakli mah kadang teperyogi karena dalil akli deui. Dalil akli mah keur jama anu tadina teu percaya kana nakli. Ari urang mah diageungkeun ku nakli. Jadi cepeng we nganggo dalil nakli. Tah kumaha dalil nakli? Hukum syara ngawajibkeun kasakur jalma mukallaf kudu nekadkeun yen Allah kasihkan ku sifat wujud kalayan catatan Allah ngaganjar kanu nekadkeunana tur kaasup jalma mukmin jeung Allah nyiksa kanu teu nekadkeunana tur kaasup jalma kafir. Teras dalil nakli teh nguatan pamanggih akal anu memperkuat karena benerna pendapat akal. Yen alam teh berubah. Eta teh entepan anu pertama alam teh anyar dibangun tina dalil yen alam teh berubah. Anu mawa akal karena kesimpulan yen alam teh anyar. Terus mawa deui kesimpulan karena pastina eueuh tadina, terus pastina aya ngayakeun dan seterusna. Tah ieu teh dilereskeun ku dalil nakli teh. Misalnya dina surat Yasin disebutkan wasyamsu tajri li mustaqoril laha zalika takdirul azizil alim. Ari panon poe eta berjalan dina gawangan burujna anu geus ditangtukeun. Eta katantuan ti Allah nu maha gagah jeung maha uningan. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Jeung kana bulan kami geus netepkeun dina pirang-pirang manzilahna gawanganana hingga bulan ngagedean jeung ngaleutikkan bir rangari kembang kurma ngawitan lingkup. Dauhan Allah nu salajengna
wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamara kulli fi falaki yasbahun. Jeung anjeunna Allah anu ngadep peuting jeung beurang panang poe jeung bulan masing-masing leuleumpangan dina garis pedal. Lapad kulli fi falakin ngandung bade qob. Tegesna rek dibaca di kiri atau dibaca di kanan, sami-sami huruf nu ayana teh kaf, lam, fa, ya, fa, lam. Di kiri kaf, lam, fa, ya, fa, lam, kaf. Ieu dilalah karena yen perjalanan alam muter siga balik kana urut, padahal arod mah weutuh aktual. Alhasil sakabeh alam ti barang dikunkeun terus muter teu kungsi eureun mapai arod anu weuteuhan. Sebab lamun eureun sadetik ge bakal hancur. Pageuna teh kumuterna. Proses ieu mangrupikeun alamat ti pangeran. Pikeun sakabeh manusia yen ieu benda alam kabeh anyar. Samang-samangsa anyar pasti ayana eueuh heula. Tina eueuh kana aya pasti aya nu boga jieun zat pencipta. Lain daya alam jadi kumanehna sorangan sabab mustahil barang eueuh meneh aya boga daya tur ieu kajadian kudu jadi pikiran. Terus dalil nakli ngabejakeun yen anu ngayakeun eta alam jenenganana Allah. Ari hukum akal ngan bisa manggihkeun semet ayana pangeran anu nyiptakeun alam. Sedengkeun eta pangeran jenenganana Allah eta lain ladang ka idrok ku akal tapi ku wahyu dauhan Allah. Kul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Bejakeun ku anjeun Muhammad saha pangeran anu nyieun langit jeung bumi? Jawab ku anjeun Muhammad Allah. Anu kaopat ku abdi ditambahkeun dalil nakli nuduhkeun cara sangkan tauhid nepi cek syar'an tur iman nepi kana rasa. Cek syar'i sanes cek syar'an hilap abdi. Sabab ari syar'an mah eta mah ilmu ngaakidahan. Tapi ari cek syar'i mah nyaeta geus ifradul ma'bud bil ibadati nunggalkeun anu disembah dina ibadah ma'a tiqadi bari dibarengan ku i'tiqad wahdaniyatihi tunggalna eta nu disembah zatan sifatan wa af'alan dina zatna dina sifatna jeung dina af'alna. Dalil nakli anu nuduhkeun akal mau moal bisa nuduhkeun nepi ka dinya. Misalna kulillaha a'budu mukhlishan lahuddini bejakeun ku anjeun Muhammad kami ibadah ka Allah hungkul mukhlishan lahudin bari ngamurnikeun kataatan kami ka anjeunna. Cek dalil nakli masa atos urang manggihan yen alam aya nu ngayakeun terus dibejaan yen nu nyiptakeun teh namina Allah teh syar'i mah nyebatkeun neraskeun nyaeta lamun urang geus apal ka Allah atuh pek ibadah bari ngaikhlaskeun kataatan ka anjeunna. Terus aya dina ayat nu sanes innalladzina qalu rabbuna Allah. Saestuna jalma-jalma anu ngaku yen pangeranna teh Allah sumastaqomu tuluy maranehanana istiqomah dina ibadah ka Allah. Nunjukkeun lamun hoyong tina pamanggih syar'an supaya jadi tauhid cek syar'i tur iman nepi kana rasa nya kudu ibadah ka Allah bari ikhlas kudu istiqomah. Terus kulillahu summa dzarhum fi khawdihim yal'abun bejakeun ku anjeun Muhammad Allah wungkul tuluy tinggalkeun ku anjeun maranehanana dina kaayaan terus-terusan ku ulinan anu ngahinakeun. Namun hoyong tauhid urang nincak nepi kana tauhid cek syar'i di mana iman urang nepi kana rasa ulah cicing dina kenal kana ayana Allah
Tapi kudu terus dibarengan ku ibadah, kaikhlaskeun kataatan ka anjeunna, tuluy istiqomah bari ninggalkeun sagala macam uulinan anu bakal ngahinakeun. Alhamdulillahirabbil alamin. Tasakitu anu tiasa kadibikeun perkawis sifat nafsiyah. Allahumma inna astaudiuka ma qara'na wa ma hafazna farudduhu alaina inda hajatina ilaih innaka ala ma tasya'u qadir wa anta hasbuna wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Amin amin. Mangga